Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dilujang patepang deui sareng simkuring wasta yang ditapusaini SPDI dina mata pelajaran bahasa Sunda. Urang kali sadayana dina dinten ieu urang bakal medar pangajaran muka 2 nyaeta anu judulna warta. Ieu kami nyimak materina. Naon anu disebat warta? Warta nyaeta beja atawa informasi ngeunaan hiji kajadian anu bener-bener kajadian atawa aktual. Data anu ditepikeun atawa dilaporkeun dina hiji warta dumasar kana data anu bener atawa valid jeung asli. Salian ti eta, tempat jeung waktu anu diwartakeun atawa dibejakeun oge jelas. Basa anu digunakeun ngagunakeun basa anu kaharti sarta eusi anu aya dina warta sifatna objektif. Warta biasana sok dipedar dina koran, majalah, televisi, radio jeung anu sanesna. Tujuan warta pikeun nepikeun beja, pangajak, iklan, propaganda atawa promosi jeung sajabana. Rupa-rupa warta, warta tulisan sareng warta lisan. Warta tulisan nyaeta warta anu ditepikeun ngagunakeun basa tulisan. Sedengkeun warta lisan nyaeta warta nu ditepikeun ku lisan. Murang kali sadayana hayu urang sami-sami ngitenan warta. Ayeuna ku Bapak bakal ditinggalikeun contoh ka anjeun. Hayu urang ditenan contoh warta dina majalah jeung dina televisi dihandap kalawan Daria tur Demat Kaki. Nyaeta warta dina majalah. Judulna Seni Unggulan Daerah Midang di Bandung. Horeng seni daerah di Jawa Barat teh kacida eyeupna. Unggal daerah boga kasenian anu jadi unggulan sarta jadi aset nu bisa dijual keur kapentingan pariwisata. Kumaha warna-warnina budaya daerah katangen dina acara Pekan Seni Budaya Jawa Barat 2017 nu lumangsung salila 7 Peuting nyaeta di tanggal 7 nepi ka 13 September 2017 di Sabudeureun Gedung Sate Bandung. Eta acara teh dialpukahan ku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat. Dina raraga nieling milangkala Provinsi Jawa Barat anu ka-68. Ieu acara nu dideug ku ribuan panonton teh dibuka ku Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. Dina mapagna Deddy Mizwar netelakeun yen seni budaya Jawa Barat teh boga ajen anu kacida luhurna sarta bisa jadi aset budaya anu payu dijual keur kapentingan pariwisata. Rupaning seni unggulan ti 20 genep kabupaten kota teh dipintonkeun babarengan dina wangun Helarang. Lian ti eta dipintonkeun oge kaulinan urang lembur, pagelaran seni kontemporer, festival ngabodor sorangan atawa borangan, lomba ngalukis tingkat barudak, workshop seni budaya, festival wayang internasional, pameran seni rupa, tenda, sarta pameran kujang. Sakabeh pintonan dikokolakeun ku para seniman budayawan di 20 genep kabupaten kota, komunitas seni, sarta pangrajin seni di Jawa Barat. Pangbagea masyarakat kana ieu acara teh kacida pikabungaheun. Salila 7 Peuting acara pintonan teu weleh dideug-deug ku nu lalajo nepi ka Patalimarga
sabeureun gedung sate macet pisan. Murang kali sadayana eta nembe contoh warta dina majalah. Ayeuna urang tingali contoh warta dina televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sampun mitra sadaya tepang deui sareng tim kuring. Nini Susandi dina acara Warta Sunda Sabtu ping 22 Februari 2015. Warta anu kapidangkeun perkawis pasanggiring ngadongeng pikeun ngarojong karep siswa. Nenggakeun warta lengkapna. Cimahi ngagelar pasanggiring ngadongeng tingkat SMP Sakota Cimahi. Eta lomba diayakeun pikeun ngarojong karep siswa SMP ngaludang tradisi ngadongeng anu geus leungit. Dina tanggal 21 Februari 2015 anu anyar kaliwat, MGMP Basa Sunda Kota Cimahi ngagelar pasanggiring ngadongeng tingkat SMP Sakota Cimahi. Di kegiatan anu diayakeun di SMP 8 Cimahi teh pikeun ngarilah-rilah ngeling poe basa indung kadunya atawa Mother Language. Nurutkeun katerangan ti Pupuhu MGMP Basa Sunda Kota Cimahi, Ibu Susi Budiwati SPD, ieu kegiatan teh geus rutin diayakeun saban taun. Dipiharap ieu kegiatan bisa ngahudang deui ka resep barudak kana dongeng-dongeng Sunda anu geus ngeureuyeuh kalengita. Lian ti eta, pikeun ngumuwuhkeun deui tradisi ngadongeng anu geus meh leungit. Sakabeh SMP anu aya di Kota Cimahi ngirimkeun wawakilna. Mata keus lantaran geuning barudak teh kalinter ngadongengna. Tina 54 urang pamilon, 22 urang pamilon istri jeung 22 urang pamilon pamegat ditetepkeun masing-masing genep pinunjul. Unggal pinunjul menang piala, piagam jeung beasiswa ti Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi. Mitra sadaya, mung sakitu pidangan warta dina langit ayeuna. Tim kuring Nini Susanti, sejak amit mungkur amit mundur, insyaallah tetang deui dina warta-warta nu sanesna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuring Sunda. Kali sadayana saparantosna tadi urang ningali nu kahiji warta dina wangun tulisan nyaeta warta anu dicandak dina majalah, sareng kadua nyaeta warta dina wangun lisan nyaeta warta anu dicandak dina televisi. Itu kanggo materi basa Sunda dinten ieu ping 18 Agustus 2020. Tugas kanggo hidup di bumi nyaeta damelkeun 5 patarosan tinu warta majalah sareng 5 patarosan tinu warta televisi anu nembe urang dipelajari. Bila aya patarosan ngeunaan materi ayeuna, mangga tiasa naros di aplikasi Edmodo mapo bahasa Sunda atanapi kawea Bapak. Nuhun. Itu di Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.